Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Wawat Darwati di Prodi PBSD semester 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di dieu simkuring baris ngadugikeun yen naon anu dimaksud wanganan komputer. Komputer mangrupakeun alat anu dipake kanggo ngolah data nurutkeun prosedur anu tos dirumuskeun. Kecap komputer awalna digunakeun kanggo ngagambarkeun hiji jelema anu pagaweana ngalakukeun hitungan aritmatika. Sacara etimologis, kecap komputer asalna tina bahasa Latin, nyaeta komputer anu hartina ngitung. Anu kadua di dieu aya fungsi komputer. Anu kahiji, data input. Komputer bisa narima informasi atawa data tina sumber lain. Data nu aya ditarima ngaliwatan aktivitas di keyboard, mouse, tina komputer lain atawa pakakas anu lainna. Anu kadua nyaeta data processing. Kanggo ngalakukeun olah data sehingga ngahasilkeun output nyaeta nu mangrupa informasi. Data nu diolah berbentuk teks, gambar, audio, video, grafik, jeung lain-lainna. Anu katilu aya data output. Tiasa disajikeun ngaliwatan monitor, alat printer, jeung speaker. Anu kaopatna nyaeta data storage. Sebagai tempat nyimpen data anu disimpen dina memori internal komputer atawa dina memori eksternal komputer. Anu kalima nyaeta data movement. Mindahkeun data tina hiji komputer ka komputer anu lainna. Anu katilu atanapi anu terakhir nyaeta di dieu aya perangkat keras atanapi hardware. Perangkat fisik nu kaasup kana bagean-bagean atawa alat komponen tina komputer. Tiasa ditilik tina kasat mata jeung mangrupa perangkat elektronik. Nu kaasup kana hardware atanapi perangkat keras nu kahiji nyaeta prosesor, anu kadua nyaeta RAM, anu katilu aya hard disk, anu kaopat aya motherboard, anu kalima aya CPU. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih aya kakirangan atanapi kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.